Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Ya Allah, mugi berkahan bulan Rajab sareng Sya'ban jeung dugikeun ka bulan Ramadan suci sareng mugi ngahasilkeun jeung kana maksad ngabulkeun naon anu disuhunkeun mudah-mudahan nyatakeun. Ari bulan Rajab eta bulan nu kacida mulia dina surat At-Taubah ayat anu kasalapan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqsidana wa ballighna Ramadana wa hasil maqsidana. Dosa-dosa dihampura, tobat diterima, istighfar bulan Rajabna dibaca sia wenina. Imam Syafi'i nyaurkeun kitab dipidangkeun hiji
dikabulkeun. Bulan Rajab anu mulya sunat seueurkeun puasa seueur nyungkeun dihampura tina sadayana dosa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasilna qasidana wa ballighna Ramadana wa hasilna qasidana. Puasa bulan Rajabana sapoe bari ikhlasna kenging sungai di surgana sungai Rajab ngaranna. Ari sungai Rajab eta cahina raskeun cida leuwih bodas ti cai susu leuwih amis ti batan ngadu. Sedekah bulan Rajabna lipet-lipet pahalana jauh tina narakana di surga tempat balik